Dekung teras karena memang baterai. Oke tong hilap di like, komen, oke di subscribe-nya hatur nuhun kasadayana. Lahirna rupa-rupa wujud manusia, permiluhan dunia dina sagala rupa carita, kahormatan jeung kakayaan, cimata rejeng cangcaya, pikeun hirup jeung huripna, napas urang bagja dina rupa naraka dunya, biwirnu dipulas lipstik, cinta di ukuran harta, imut palsu pinuh nafsu, pangharapan kosong, poe isu kumabena. Naon artina kebebasan, naon artina kemerdekaan, mun hirup diancam jangan caya pikir, sabab iya panjara hirup, penting dihias kumpulan mabrak, daya hartina munyawa diwewecet lapar, salega langit inu ucimata, panjara awor jeung eungeup biwih, innalillahi asati anjeun mulang ka anjeun, tamat hiji carita kucuk dunya, isu kageto lahir rupa wujud manusia, ngan jadi cocokan nafsu tirahi.
pinuhan dunya dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan cimata rejeng cangcaya pikeun hirup jeung uripna napas nu urang bagja dina rupa neraka dunya biwir nu dipulas lipstik cinta di ukuran harta imut pasu pinuh nafsu pangharepan kosong poe isu umapena naon artina kebebasan naon artina kemerdekaan mun hirup diancam jangan caya pikir sabab iya penjara hirup penting dias kumpulan mabra aya haratina munyawa diwewejet lapar salega langit pinuh ku cimata penjara awor jeung nabi innalillahi asati anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucuk dunya isuk kaget lahir rupa wujud manusia dan jadi cocokan nafsu birahi. Dipikir di ulang kuring hirup teh geus lila tapi loba salah tingkat malahan can kumarima di dunia hirup membara hanya hono sabenerna tunggu di larung
datang dirumpak hirup lamokot kudosa kuring eling kabuburi kaduh bunga mahayeuna ibadah oge can bisa ama oge acan boga Duh Gusti Nu Maha Agung mugi pikuduh ka abdi abdi sumujud ka Gusti ampun Gusti di dunia hirup membara kenyahono sabenerna tunggu di warung datang dirumpak hirup lamokot kudosa kuring eling baburi kaduh mama ayeuna ibadah oge can bisa ama oge acan boga Duh Gusti Nu Maha Agung mugi pikuduh ka abdi abdi sumujud ka Gusti